Hanjuang berem di Kutamaya. Kacaturkeun Karajaan Sumedang teh diserang ku pasukan Karajaan Cirebon. Ari sababna Pangeran Gesan Ulun, Raja Sumedang, dianggap geus ngiwat Ratu Harisbaya, istri Pangeran Giralaya Raja Cirebon. Memeh ngaruruk Sumedang, pasukan ti Cirebon teh ngaraso heula. Ngarumpul di hiji tempat anu titisen, maksudna mah bari rek ngator siasat. Kacaturkeun Eyang Jaya Perkasa Patih Karajaan Sumedang eta ngaliwat ka tempatna panyumputan pasukan Cirebon teh. Kacidar wasenana, tuluy bae Eyang Jaya Perkasa teh atuh nyamar jadi aki-aki bara main. Lempangna jeung jajareujegan bari mawa itek tuluy ngadeukeutan pasukan Cirebon teh. Ieu teh pasukan ti mana? Nah nyarumput di dieu. Lamun aki hayang nyaho, kami teh ti Cirebon, arek ngaruruk Sumedang, arek maehan Prabu Gesan Ulun, cek salah saurang prajurit. Henteu ngajawab pertanyaan eta berarti Jaya Perkasa indit. Kituna eta tetep urang nyamar jadi aki-aki bara main. Saenggeus jauh ti nu ngumpul teh, lempangna ngabelesat ka waskilat. Maksudna rek keuwat bebeja ka Prabu Gesan Ulun. Sadatangna pok Eyang Jaya Perkasa unjukan. Kanjeng Prabu di leuweung aya pasukan Cirebon rek ngaruruk, tapi teu kudu salempang, kuring siap jadi tameng. Jurungkeun urang, pasti kuring bakal bisa nyerang pasukan Cirebon. Kaula percaya ka Aki, tapi tetep kudu mawa balada, cek Prabu Gesan Ulun. Mangga, ngan kuring aya pamenta, bade melak hanjuang berem di alun-alun Karaton Kutamaya. Ieu pertanda, mun eta hanjuang daunna garing, tandana kuring eleh, tapi mun henteu eta hanjuang daunna angger, hartina kuring masih keneh hirup. Aduh, cek Prabu Gesan Ulun. Cedok kisah yang hawu nyembah, terus indit neangan hanjuang. Hanjuang eta dipelakeun di alun-alun Kutamaya. Geus kitu mah arindit dibaturan ku tiluan. Kinangganan, Ki Kondang Hapa, jeung Ki Terong Peot. Kacaturkeun Eyang Jaya Perkasa jeung baturna nu tiluan geus nepi ka tempat pasukan Cirebon berkumpul. Teu loba tatanya, der we perang campuh. Opatan ngalawan ratusan, tapi lamun ieu eleh najan opatan oge. Karena kisah yang hawu ngawatek ajian weduk banyu jeung halimunan. Ajian weduk banyu teh mun dikadek lir cai liput sapada harita. Ari halimunan mah bisa ngaleungit ngadadak. Antuk nama pasukan Cirebon teh eleh. Nungtutan lalumpatan ka mana daek tuluy dibarerik ku nu opatan. Kisah yang hawu papisah jeung baturna anu tiluan sabab masing-masing jongjon ngababarik musuh. Perangna 3 poe jeung 3 peuting. Sarengsena perang nu tiluan teu kungsi panggih deui jeung Eyang Jaya Perkasa. Kinanggana nu pangheulana balik teh tuluy wae bebeja ka Prabu Gesan Ulun. Kajadian di pangperangan dicaritakeun taya nu kaliwat pas Prabu Gesan Ulun nanyakeun ngeunaan Ki Hayang Hawu. Kinanggana teu ngajawab, da emang teu apaleun tea. Nya dicaritakeun we kajadian nu sabenerna. Boa-boa perlaya, cek Prabu Gesan Ulun. Duka atuh kirang terang lebah dinyana mah. Tembal Kinangganan. Ngadenge jawaban ti Kinangganan kitu, hate Prabu Gesan Ulun mimiti dilimpudan ka sieun. Sieun pasukan Cirebon ngarebut karaton tur maehan dirina. Teu lila terus we ngajak pindah ka sakumna eusi nagara, ngajugjug ka suku Gunung Rengganis di daerah Dayeuh Luhur. Kacaturkeun Eyang Jaya Perkasa nu disangka geus perlaya saeutusna mah waktu harita pahibut ngudag musuh. Eyang Jaya Perkasa henteu ngababarik musuhna. Antukna Eyang Jaya Perkasa teh balik deui ka tempat perang mimiti, bari neangan baturna nu tiluan tea. Digeroan eueuh wae, panyangkana nu tiluan teh geus perlaya. Padahal Kinanggana sabatur-batur mah baralik ti heula. Hatena sedih kacida. Geus puguh kitu mah tuluy we balik ka Sumedang. Ngan bareng sepi ka Sumedang, kasampak di karaton eueuh sasaha. Nagara ge titisen.
eueuh jelma saurang-urang acan. Nempo kaayaan kitu, ras Eyang Jaya Perkasa teh inget kana jangjan ngeunaan tangkal hanjuang tuluy di teangan. Tangkal hanjuangna dipelak ku manehna di alun-alun teh hirup keneh. Cek pikirna, Prabu Gesan Ulun teh henteu nempo hanjuang, henteu nurut kana papatah aing. Di dinya terus indit neangan urang Sumedang nu arindit teu king ka mana. Teu kungsi lila papanggih jeung jelma nu lalar liwat. Kakara wae meunang beja, yen ayeuna teh caricingna di dayeuh luhur. Tina nyeri perih asa dihianat, Eyang Jaya Perkasa lempengna gagancangan jong bae ka dayeuh luhur. Gancang ku Prabu Gesan Ulun dibageakeun. "Bageake," cek Prabu Gesan Ulun. Eyang Jaya Perkasa teu ngajawab. Teu lila pok ngomong sorana geter. "Kunaon Kanjeng Prabu ngalih?" "Demi nyelametkeun diri. Eueuh deui cara nu kudu pindah nagara. Alesanna mah kuring meunang beja yen Aki teh perlaya di pangperangan," cek Prabu Gesan Ulun. "Kapan kuring geus nyieun tanda ku tangkal hanjuang? Kuring teh poho, komo saanggeus papanggih jeung batur Aki nu tiluan nu nyebutkeun teu panggih deui jeung Aki, teuk we kuring Aki geus perlaya." Harita nangganan aya, milu ngariung barang kareureuten ku Eyang Jaya Perkasa, geuwat dirontok, ditubles ku kujang pusaka. Nempo kajadian kitu, Parbu Gesan Ulun teu bisa ku kumaha. Teu lila ti harita Eyang Jaya Perkasa indit kaluar ti karaton bari pokna. "Aing cadu moal ngawula ka nu teu tumarima." Nepi ka maotna urang Sumedang eueuh nu apaleun di mana tempatna. Ngancenna Eyang Jaya Perkasa teh sabenerna mah teu maot, tapi tilem di kabuyutan daya luhur. Nepi ka kiwari tempat paragi tilemna loba nu ngajarahan ngan aya pantanganna. Ulah make batik motif Jawa atawa motif Cirebon. Eyang Jaya Perkasa teh disebut oge Aki Sayang Hau.